digawe satakarna pas penting nyeri awak gitu. Awak tergerian kan keur dibersihan ku dosa, keur bersihan dosa motong dirusak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa man kana waqtuhu daliyat kasabilu bidha bila qada'i wasyafat. Para jamaah rahimakumullah, haruskan bahasan kamari bahwa hirup kurang eta moal lepas tina obat waktu, moal aya kalimat obat-obat hirup kurang eta mung aya moal lepas tina obat waktu. Nomor kahiji kalana kadang urang menang nikmat dina kehidupan orang eta, kadang aya waktosna turun bala ada nabi musibah aya di kalana waktu anu katilun eta to'an. Kadang orang sok midamel to'an waktos muka opat eta, kadang orang oge osok midamel kana maksiat. Aya nikmat kadang orang kenging nikmat, kadang orang kenging musibah, kadang orang sok aya dina taat, oge kadang sanes orang kadang aya dina maksiat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu aya nu kalimana mungsak hidup sakitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masihan cara menyikapi orang dina saat waktu anu obat itu. Di saat orang kenging nikmat kumaha cara menyikapina supados janten pahala. Oke, di saat orang kenging bala kumaha cara menyikapina orang di saat kadongkapan bala, kumaha oge sikap urang di saat urang keur aya dina taat ka Allah, oge keur aya dina maksiat ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga mari di saat urang aya dina nikmat, terutami nikmat isma, dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala kangge ridamel amal soleh. Sepatos ayeuna cara lina orang di dia zikir, baca sholawat, ade ngadangukeun tausiah tina kalam-kalam ulama. Ieu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala anu istimewa, anu nikmat ieu henteu sadayana ku Allah diawurkeun. Hanya orang-orang tertentu anu ku Allah dipasihan nikmat. Tangtos nikmat anu ieu agung pisan karena teu aya celah anu awal tangtos berbuah kana baik. Adapun nikmat-nikmat anu sanes sapertos nikmat sehat, nikmat menang bonus, menang rezeki berupa harta, itu nikmat. Cuman nikmat eta kadang nikmat anu eta mah kadang sok nyelakakeun. Lamun urang memang teu tiasa dina cara ngolah alternatif nggolakeun. Nomor kedua, cara menyikapi wal baliyah. Wa man kana waqtuhul baliyah fasabilur ridha bil qada'i was sabr. Bisa orang kenging bala, ya alhamdulillah secara balaan musibah agung di urang sekitar urang dijagi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemininan
kapuderan alam dunia banyak sepisan orang-orang muslim anu untuk tenang dina kehidupan anak baik kehidupan dina ibadah atau nabi kehidupan dina ngarungi maisha banjir yang sampai kasuhunan banjir dina batu bom turun unggal penting teh wasiat jeung istighfar dan ngarep supaya eta bomna murang ka imah orang-orang Palestina gitu teh sieun mereka itu ngarep di barudak letik arulin yang di jalan aya bom cek lu sajana tadi na bom eta karena aya ngarangan cenah itu eta dina bom eta aya ngarangan bahkan urangna ka saking ngarep terbiasa bertahun-tahun di boman kayak gitu sampai ngaduang ngarep itu rumahnya namun diserang teh mudah-mudahan bom tapi kayak mau orang itu karena itu ngarep syahid ngarep mau syahid dah di dunia mah riweuh ku makanan riweuh ku cai riweuh ku segala rupa bisa anjeunna mati syahid beres. Jadi mereka yang harapan seperti itu. Sugane cenah bom teh nyasar cenah ka imah. Gitu. Pada syahid. Baik keluarga yang maut begitu merasa bangga bahwa punya anak meninggal dalam keadaan syahid. Itu adalah batin. Bila mana orang munang kata genah balai kacape baik kacape dina urusan mencari miliar kasar susah dina mencari maisha hesek dina rezeki isu ada dorong lebih kasar malah di aja bikin kapasi dan sampai dengan gitu eta nu sapertos kitu eta lebet kana balaan bila mana cara menyikapi napa luhur ridho anjeunna manehanana ridho ieu kabeh pada Allah ciri ridho repeh tadi beja-beja ciri ridho eta repeh karena dibeja-beja kabatur ciri ridho sok dibeja-beja kabatur anu memang lafaidah orang tersebut anu diomongan orang teu mere faedah naon teu bisa ngasih solusi naon derek urang diomong eta bertentangan sinaran kata ridho bere geuring diantawisna sababaraha rupi palebur dosa eta henteu leungit ku tobat kabeh dosa teu sadayana bea ku istighfar teu sadayana dosa di antawisna aya dosa-dosa anu leungitna ku ditukeran tukeran kurang ku nganas hate geus ku ieu gagal deui lupa tadi gagal ku nganas dia gitu eta jangan lebur kan dosa ku capek baik secara fisik ya capek berang digawe satakarna pas penting nyeri awak gitu eta nyeri na kiparat kana dosa nyeri na badan eta tina alatan berang bekerja keras begitu malam nyampe awak tegun-ahun kabeh nyeri awak eta kiparat kana dosa tong diruksak eta awak terjeri eta keur dibersihan ku dosa keur dibersihan dosa motong diruksak ku gaplek
diruksak gitu tentu saya kemarin dipakai abad tenis capek diruksak nongkrong tuh pak bola faedah diruksak gara raple padahal budak itu awak kebersihan dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang sok orang kita cicing dina satu toriko dina satu perjalanan sok hilang turu masa bahwa itu ibadah iya teh ke ibadah cicing di toko kan takkan ke ibadah dan ke dagang orang ngangkat gawe kan ke ibadah ke ikhtiar so kadang pokok itu ke ibadah kira-kira sholat lamun ke sholat kurang gerak atau itu kan batal sholat terus ngalaksanakeun pangbatal tadi saat orang ke ibadah dalam ketinggalan macul ketinggalin dagang ketinggalin kerja eta hanya tampak doang itu indah nadanya Allah nyumputkeun anak nu ditingali ku Allah lain gerak awakna lain sujud sirahna tapi ditinggal ku Allah kursi nu aya dina hati dina kodok negeri aya di dosa anu memang hilangna ku diteguran ku panyakit ku geuning teu da mamer malah aya sahabat beberapa minggu, beberapa sampai beberapa bulan salah satu sahabat tidak sampai lama sampai bertahun-tahun ayah salah satu bisa sampai 25 tahun cangkel kemudian cangkel titip sahur kadulur pangdojakeun pangdoakeun hayang cangkel enggak ayam jangan berdoakan akhirnya didugikan lah bahwa si Fulan bin Fulan dan ayam damang dia nanya Rasul sekali doakan cek Allahumma syfi Fulan bin Fulan hari dua ketiga hari damang itu jaga penyakit gitu. Setelah damang ditelaah setiap malam setiap hari setelah daya anak kesehatan di badan terasa tergenah gitu merasa tergenah berbeda deh bedakan dia cenah kali itu nah cenah enak setiap penting itu cenah sepi naon kan anak namprak itu bisa udang-udang aja tunggal putih malaikat dan ratang cenah malaikat berkunjung ayah arwah-arwah solihin berkunjung cenah ngomong ayah nama macan eueuh di bawah atas gede pan ayah nama geus cager geus cager jadi tamuna cenah eueuh lamun kitu panggugat itu cenah pangdokeun yang geuning dewe itu juga gitu da geuning cager mah cenah sepi putih itu ngomong kun geuning kan malaikat pada datang arwah-arwah solihin yang saling datang ke negara jangan ini terdamang kan cok awas sok sasah di orang yang sekaya nyebutan ada dua kan gitu mata pikir membuat nges parah negara nyebutan nges ada dua dan dia keren ngomong ngan orang mungkin dia tinggalin arwah-arwah solihin kadang datang cenah sehingga sahabat tersebut minta dikatakannya Gusti gede-gede doakan macam tergenah cenah saya sepi cenah jarang mau datang sampai ke tiga bila mana tongkat nabala musibah kata genah nu aya dina nu karos baik kata genah nu aya dina badan eta napi kata genah nu aya dina manah urang fasabilu ridho bil qada'i was sabr cara menyikapinya ridho raditu billahi rabban apapun itu sadayana qadarullah itu khair ridho nampi oge wasobat sobareta tarkus syahwat tong loba di beja-beja kita maka balak udang ka orang tuh bakal nimbulkeun kana pahala
eta ajaba dan musyir surat Anjam terkagum-kagum dengan urus jeung orang muslim edan sadayana bagus rek cilaka alus rek menang nikmat alus rek taat alus rek maksiat ge cenah alus anu tungtungna manehna daek kana tobat kulluhu khair sadayana naon nu geuna kana badan urang itu sadayana mengakibatkan atau menimbulkeun kana pahala eta sadayana tina keimanan ke Allah Subhanahu wa taala nikmat dongkap urang dikedahkeun bersyukur carana eta nikmat diangge kana hal-hal anu dipikarida ku Allah Subhanahu wa taala dongkap bisa musibah dongkap bisa bala kategena cara menyikapinya sepasabiluhu arido sadayana qadarullah sadayana benang karena badan orang kita sadayana sae maslahat hukum Allah Subhanahu wa taala. Adana wa ta'at wal maksiat